Di Humaan tuh tanah lega. Di Batur. Humaan menang di Humaan. Dicarekan. Oh dicarekan daripada Gamlung. Kan disewa mahal. Oh disewa, kusaha disewana. Kudu disewa. Oh kudu disewa. Karek bisa. Dipelakan pare huma alus geura. Nges mandi encan. Can, karek balik mandi deh. Hah. Bau wayak ieu can mandi. Bau, dan mandi. Aki mandi sampai seberapa kali? 3 kali. Ah, waduh. Ai subuh. Subuh mandi. Lahor mandi. Mandi. Asar. Mandi. Apaan asar keur ngangon? Tapi ayeuna mancan. Wah lain asar atuh mandi magrib. Ya, maghrib beda ba. Ai aki mandi make naon? Helongan. Make cai. Cai mah kan kudu diangkat. Heeh, teu kudu diangkat tinggal diputerkeun. Tah lamun aya puteran ada. Teu boga. Teu boga. Panyieunkeun ka anak. Anakna teu bogaeun. Apaan boga budak anakna? Oh, anakna boga budak. Budak. Ieu mah saha ieu? Kuring. Imah aki imah anak. Pasti dia. Budak ngilu jeung aki. Budak mah nyema lebaran. Oh, keur mudik. Ya. Di mana budak teh cicingna? Di Cikarang. Bekasi. Ya. Waduh, Cikarang. Atuh teuas. Ya tuh ada patu Heeh, Cikarang teuas digawe di Bekasi. Gawe sabelah. Salakina, Ya. pamajikanna cicing di imah. Cicing dah asuh. Masuk budak, Ya. salakina digawe. Gawe. Kudu kitu, lah digawe kabeh budak kudu ngurus. Ngurus jadi belah bentuk. Oh, ayeuna teh keur mudik. Kemudian Geus sabaraha poe saminggu. di dieu. Jadi aki dipangnyangukeun ku anak atuh. Panjang muda ya muda. Heeh, ai mun eueuh budak Ya sendiri masak. bisa. Bisa. Ah, nu bener aki bisa masak. Masakna ngaliwat. Make cikong. Oh, naon? Make Naon? Naon? Cikong. Kadi make naon aki? Kadi make naon? Make kosmos. Oh, Kosmos. Magicom. Ya. Dicolokeun. Dicolokan jadi colokan mah hulu. Kanu naon dicolokeun anak? Piting lampu. Piting lampu, terus hurung. Teu hulu. Nah, terus kumaha mun teu hurung? Nyala hungkul. Heuh, ai nyala teh hurung aki. Cai hulu mau budak. Hah? Ai mu. Eta mah ngabebela. Oh. Sama cuman bersidang. Heeh, jadi biasana make Magicom. Dicolokeun di kejo. Aki jeung naon biasana dahar mun eueuh budak? Kalau budak Heeh. segala aya. Naon tah? Tempe tahu, Digoreng. lauk asin, Make naon digorengna? sambal uyah, Bisa. bisa. Ngegoreng asin bisa. Bisa. Tempe bisa. Bisa. Nyamel bisa. Bisa. Mending boga pamajikan meh anu mang nyamelkeun. Mama jadi ada embungan, Saha numbungan? geus ngora cenah embung. Geus ngora kumaha maksudna? Yang saya geus ngora. Lain geus geus kolot meureun. Awewena anu daekeun. Wah, Monya daekeun aki-aki daekan gawe kieu imah boga aki mah. ya dek sote digawe. Imah boga imahna ge alus aki mah. Halus lah. Alus. Lumayan. Make pager deui. Kudu tempat halusan tapi. Usaha. Oh nah wae anakna lain dulurna lain kudu nganggusan imah aki. Pan aki boga budak digawe di Cikarang. Apaan boga budak digawe di Cikarang? Apaan mau balik atau balik ka ieu? Nyangke geus kolot meureun balik ka dieu. Baik, kamu balik ka ieu. Ya balik, aki budak sabar hiji. 3 Nu kahiji di Pagaden. ngaranna saha? Ini sih. Geus kawin, Woi, boga salaki, buka. boga budak. Buka. Sok ngalongokan aki tara. Yang ngumpul kamari mah. Lain lamun teu lebaran. Ngalongok sambil sekali. Sambil sekali. Besok mangejokeun. Pangejokeun. Sok ngirim daging hayam. Bosan daging hayam mah. Bosen. Itu kudu dikirim. Sabab hayam Teu boga loba. hayamna. Hah? Teu boga. Di lemur kudu boga hayam. Boga ya hayam lembur mah. Ngingu kene. Ngingu. Kudu aya ka hayam, aya ka daek di lemur mah. Kudu Ai boga ka hayam hayam. mah loba cuman dedek tepung. Kunaon aki teu ngingu hayam? Ngingu boga sabar hiji. Aya 5 siji. Hebat. Nu kadua budak. Udah. Kan 3 budak nu kadua saha? Linda Susianti. Saha? Linda. Saha? Linda Susianti. Di mana eta? Di Purwodadi. Purwadade, Pagaden Purwadade. Geus kawin. Hoi. Geus boga incu aki. Hoi. Nu katilu nu di Bekasi. Budak aki sarakola teh tadina. Sekolah Tamat naon? tanggung sekolah nanti Agus. Tanggeus kumaha?
Napi ka SMP. Alus, nu penting boga salaki bager. Alhamdulillah bager Pak. Heeh, salaki tanggung jawab. Tanggung jawab. Oh, budak kaki rarukun rumah tanggana. Oh. Alus, ulah siga urang geusan. Dosa, kampung. Penting iya duit. Lain loba Sayeureun. Saha? Kayak Cuna. Oh, bener. Inju mah sarakola. Sekolah. Oh, inju mah kudu sarakola laluhur. Tapi kudu jadi balager, sabab lo baru disakolakeun malah jadi balangor. Gitu. Ayeuna jam sabaraha sok? Jam 5. 5 lo bisa baraha? Apa? Lo bisa baraha tempo? Oke. Ya, jam 2 ya. Tengah genep. Setengah genep kurang genep. Ayeuna setengah genep kurang genep. Jam 5.24. Ya. Kali geraki. Gerak. Tukangna tulisan tukangna. Oh. Waduh, naon ieu teh? Makaupir. Mahak mana? Mahapir. Waduh. Alus ieu kaos ki. Aki boga sabaraha hiji kaos kitu. Pas dia tapi rupa-rupa. Rupa-rupa. Aya sabaraha hiji? Aya 50. Loba pamere ti saha? Si Minatu. Oh, ku Minantu diberean kaos. Oh. Minantu digawena di pabrik ieu. Lain di pabrik nyawa. Di Pagaden. Pasti lega sawahna. Sawah batur. Ngagarap. Ya. Disebut ngagarap nyewa. Lain nyewa. Mang lakuan. Heeh, ngaranna biasana sok nyewa di dinya mah. Nyewa. Sa hektar 2 ton mayarna. Itu nyewa itu Bapak. Manguruskeun. Sabaraha hektar? Apa? Teu apa? Pokoknya diberean kaos bager boga Minantu teh. Ya alhamdulillah bager. Boga budak tilu teh nyaraah ka aki. Lu saking mah berkah aki. Amin. Sabab akina bager, mandiri. Siap. Jarang ayeuna aki-aki teh ngingu domba. Jarang. Hayangna jelema ayeuna mah loba nu hayang dibere wae mung usaha. Lamun tempo aya sumbangan ribut. Ribut parbut. Lamun tempo sina kerja bakti eueuh. Oh, legit. Ayeuna teh loba nu kitu. Dibere sumbangan saeutik ngambek. Dibere loba tara nuhun-nuhun acan loba nu kitu ayeuna teh. Ayeuna mah teu kabean ngambek. Heueuh mun teu kabagian ngambek. Kumaha tah? Antap we rakyat kitu mah. Antep we nya. Sabab rakyat nu alus mah teu hayang dibere. Hayang mere. Rakyat nu alus mah hayang mere ameh beunghar. Lamun aya Tapi pamimpinna kudu hidang ka rakyatna. Itu nu gering kudu diubaran, nu bodoh kudu disakolakeun. Eta. pintar kudu bagi-bagi. Nu pintar kudu bener. Sabab lamun nu pintar teu bener ruksak negara. Ruksak. Pinter na kabalinger. Gitu. Pinter Mending sorangan. keneh bodoh alewoh daripada pinter kabalinger. Jadi mendingan ngangon ya. Mending ngangon domba. Jadi ketahanan pangan. Aya hasilna. Aya hasil dombana anakan, tai dombana jangan ke sawah. Sawah. Jangan ke kebon. Sawah nanti boga Keun bae. Dijual. Dipake naon? laku pan. Dipake naon? Ya pakai dahar. Wah, maunya ngajual sawah pakai dahar. Tai domba dijual dipakai beli bias. Oh, bener. Aki tai domba sok dijual ke mana? Ya kan dibutuhun. Saha nu butuheun? Ya loba ini butuhun Pak. Sakarung sabaraha tai domba? Sakarung Heeh. 10.000. 10.000. Mahal-mahal teuing. Ya mah ada kalau nanti jauh. Di mana? Di landasan. Apa penting nu kandang tai domba mah? Iya, di mana pun dialah laku domba. Heeh. Kihat. Ayeuna tai domba aki karungan. Tapi tong dicampur jeung jukut. Ya eta campur jeung cukup. Ulah da tai na hungkul dipisahkeun. Di karungan. Ge diangkut ku kuring jeung ka sawah. Saeutik ayeuna mah paling. Dikumpulkan we karungan. Wow, dilatih kan bobo manten. Moang kayak dikirim karungan beungeut teu kahujanan. Oh, kan kirim. Tah ieu DP.